Siap-siap. 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 Maranco dina radio sewang-sewangan kanggo wargi Dahlia sadayana. Ayeuna waktosna wargi Dahlia ngadangukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun di Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo sadayana wargi Dahlia kumaha dararamang sarehat. Sing sarehat sing daramang ahnya. Sumangga mararanco deui di radio na sewang-sewangan. Sim kuring pun Deden Mary alhamdulillah dinten ieu tiasa nepangan deui, tiasa nyarengan deui wargi Dahlia ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia ti 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Pamugia ieu dongeng teh sakali deui sing janten hiburan kanggo sadayana wargi Dahlia di mana we ayana dari Sabang sampai Merauke. Wargi Dahlia kamari upami telepat dina episode anu kamari anu katunda teh nuju nyarioskeun Jang Husen anu bade maksa mirusa Nyi Euis di sisi Balong. Ku teu uninya Jang Husen eta ka Nyi Euis Gusti anu agung ulah diturutan warginya kitu teh. Lampah teu hade lampah nirca. Jadi Jang Husen teh ingin melakukan perbuatan tak senonoh kepada Nyi Euis. Apakah Nyi Euis akan ada yang menolonginya? Terhadap beliau ditolong-tolong atanapi kumaha nasibnya satrasna sumangga urang lajengkeun ieu jejer carios dongeng Sunda ti Dahlia dina jejer carios Si Buntung Jago Tutugan. Wargi Dahlia sabot Jang Husen dekerang sadan papakean Nyi Euis. Nah atuh jol kerawak teh pundukna aya nu newak jekuk deui igana aya nu najong sarta kalayang awak Jang Husen ngalayang ka tengah balong gujubar teh teu wudu sakedapan mah nepi ka kekerebekan ari pucung heul teh bari burial bunceling. Sabab waktu ngagujubar teh cai balong geus pasti ka inum. Urang ajar syah. Ceuk Jang Husen barang mireungeuh Andi keur ngajega sisi balong. Kakak Andi. Gabrug we Nyi Euis teh ngagabrug sanggeus sidik anu ngajega teh Andi. Segeruk wae ceurik ka nyerian bari nyuuh kana dada Andi. Tos wae Nung. Untung kabujang aya Kang Andi. Ceuk Andi. Keur kitu gorobas teh tinu bala aya nu ngagajeleng. Terus ngabedega hareupeun Andi. Horeng Cepdana. Datang-datang teh jol morongos wae. Ningali Andi teh teu beda jeung anjing ningali ucing. Ai, nanaonan maneh teh Andi? Datang-datang bet kawas nutuh hiteng. Teu weureu mah maneh teh. Cepdana bari melong ka Jang Husen anu kusah koseh rek hanjat. Awakna rancucut lir cucurut bijil tina got. Ari Cepdana abdi mah mung ukur nulungan Nyi Euis anu bade digadabah ku manusa bejat modea si Husen. Temal Andi ngomongna leuleuy bari morosotkeun leungeun Nyi Euis anu pageuh montel. Allah, teu perlu pipilueun maneh mah kana urusan batur. Ka dieu Euis
Nanaonan maneh rungka rangkul kasih Andi sagala rupa. Kadieu. Cepdana sanggeus merongos ka Andi teh terus ngajewangi eus nepi ka ngagebru labuh. Anu saterusna ceurik ngaguk-guk. Ari Cepdana, piraku atuh bade diantep. Neng euis teh sasatna bade aya nu ngahina. Paduli deuleu. Dasar sia mah teu gablek rumasa. Sakitu hirup tina panyungkup batur teh. Cepdana petana es tuning matak pika nyerieun. Pedah eta bapana sok barang bere ka Andi teh. Itu Cepdana. Manawi matak abdi pipilweun oge pedah ku karumaosan ka tuang Rama abdi teh. Namun geuningan Cepdana masa pertos marabkeun neng euis kanu bade ngahina ieu mah. Aduh gagabah sia nya capek teh. Cepdana beri hiu ngirimkeun tonjokanana kana cukang irung. Ari gajrot teh berbeu we getih ngucur tina irung. Sedengkeun Andi tetep teu ngejat sarta teu aya tanda-tanda rek ngayakeun perlawanan. Kandana sing eling atuh. Lain kadua atuh dulur aya nu nulungan teh. Sing eling kan. Sing eling ya. Ceuk Nyi Euis teu sirikna ngajerit ningali Andi di kitu-kitu teh. Sarua jeung maneh. Hayu mantong sia. Cepdana murang maring bari durug-dug we Nyi Euis teh digusur dibawa balik. Sedengkeun Jang Husen mah barang hanyat oge langsung ngabeng beos balik ka leles. Geus teu nolih deui kanu narempokeun lantaran bajuna jibreg sarta ledok kotor ku leutak balong. Andi tetep ngajanteng bari nyusutan getih anu ngalembereh tina liang irungna. Panona teu leupas ningali Jangdana anu keur ngagusur Nyi Euis anu meus-meus ngareret ka Andi bari sarindak-dak pinuh cimata. Wargi Dahlia ari sugante pasualan geus beres semet dinya. Tapi teu kitu pikeun Jang Husen mah. Sadatangna ka leles teh terus manehna wawadul ka badega bapana anu ngaran Ki Jalal. Ngadoni majarkeun teh disiksa ku Andi, pedah ngaliwat hareupeunana teu punten anu saterusna dibalangkeun ka balong. Terus wae manehna murihit ka Ki Jalal, sangkan dipangmaleskeun ka nyeri. Sarta lamun hasil males ka nyeri teh, tangtu Ki Jalal baris meunang buruhan. Tapi cenah ulah bebeja ka indung bapakna. Kukitu namah sieun ka emper-emper marga lantaranana. Ari Ki Jalal di pentaan tulung teh meuni haripeut. Lain teu ngadenge eta oge. Yen Andi teh kasohor jago tutugan anu geus ngabuburak para begal anu tingkat pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Nyanggupan sote pedah kabita ku pupulurna. Sajabat di duit jeung pare teh cenah rek dibere pakean sababaraha pangadeg anu antukna manehna jadi nekad. Perkara eleh meunang mah kumaha engke teu hasil ti hareupnya rek dibongohan. Nu penting bisa nyilakakeun Andi sakumaha pamenta Jang Husen. Isukna gidig wae manehna ka Cipancar. Bedog ponok geus ngagaplek dina cangkeng, teu pati kaciri sabab katutupan sarung anu dibeulitkeun kana cangkengna. Lamun aya nu nanya mah rek api-api neangan Jang Husen we. Sarta lamun panggih jeung Andi dinu sepi rek langsung diteluh ingkig alias dibongohan. Kawasna bae kabiruyungan milikna Ki Jalal teh. Da eta we barang keur ngagedig palebah kebon awi nu jauh ti lembur. Anak rongheap teh hareupeunana Andi ngalenghoy. Kabeneran pisan amprokna teh dinu sepi. Puguh we cana naon ge manehna geus ratug. Gancang ngaraga perah bedogna bari panona mureleng ka Andi. Barang pasandrog teu anta parah deui ngan hiuk wae ngadekeun bedogna sasangkleng naker anu diarah sirahna pisan. Ngarah teu loba pamolah meureun sakali ngecekek oge Andi teh moal bisa menyat deui.
Kitu meureun ceuk pikirna. Nah atuh ari plos teh sasarana ngadadak ngaleungit. Andi sakilat ngalelepkeun sirahna sarta terus muter 45 derajat bari seret suku katuhuna ditarik ka tukang. Pogoh we ari breh teh gigir Ki Jalal anu kosong molongpong taya aling-aling sarta badana keur doyong teu anta parah deui. Jaku leungeun kenca Andi ngahanca iga burungna. Anu tumerapna ka Ki Jalal mah kontan ngoceak. Iga burungna lir dibabu ku halu. Koleang keburu. Ki Jalal namru bari adug songkol sarta gegerungan. Bongan salah sorangan. Coba tadi teh lamun manehna teu nyieun peta anu nyurigakeun. Tangtu Andi teh geus kabeunangan. Eta atuh dapet muraleng jeung ngaragap preah bedog sagala rupa. Jadi we sareret oge geus kabireungeun. Kudu guguru heula ieu mah. Kakang Depi amit tiasa ngedit. Aya wae Ki Jalal. Sabenerna mah harita teh Andi teh nyorangan, tapi bareng jeung Adria ngan manehna mah nyimpang heula pajarkeun teh hayang kiih. Waktu ngadenge sora nu ngoceak sarta ngagedebu teh gentak manehna luncat ke tengah jalan. Ari breh teh aya nu ngajoprak bari gegerungan. Padahal Andi mah teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Kunaon baraya buat gogoleran kitu siga bolon we kalakuan teh. Ceuk Adria ngeyehkeun bangunmu puas. Najan teu apal pasualana oge tapi manehna geus teg we lamun ieu jalma teh geus nyieun peta kurang ajar ka Andi. Dikumahakeun eta teh Jang Andi? Eta ngadon ngaringkuk siga kuuk atawa begu anu neangan cacing gitu. Bari koloyo ngadeukeutan Ki Jalal. Keur mah ngarasa nyeri katurug ngadon digeugeuikeun. Atuh nafsuna beuki ngagugudag Ki Jalal teh. Barang suku Adria geus deukeut, jol hiuk wae rek ditigas. Aya ojah keneh geuning ieu begu teh euy. Ceuk Adria bari gentak ngajaul. Gari hal teuing sia nya capek teh. Sugan hayang modar sia mah. Kadieu sia urang tarok tak hulu teh. Ceuk Ki Jalal bari ngorejat hudang. Pepeuleukeuk siga nu heueuh. Babakuna mah inget kana buruh. Dasar bagunya sia mah. Urang mana sia teh atuh? Memangna sia teh malaikat maut. Oh, nah atuh ari tadi ngadon susungkrut jiga bagu. Tuh kaditu tuh rek susungkrut mah kageboan. Adria pok deui eta nyebut bagu. Anu pikeun Ki Jalal mah lain deui mata ngahudang amarahna teh. Anu antukna manehna teu inget kana temah wadi. Nekat narajang Adria ku sabetan bedogna bari ngagero handaruan. Oh. Naon eta bedog? Meni betakok kitu. Kadieu ku aing urang gayam geura. Adria ngagilek ka katuhu dibarengan ngasrodkeun suku kencana ka tukang. Geus! Digelang lawan dikedet ku leungeun kenca. Jaku! Irung Ki Jalal dipapag ku leungeun katuhu. Suku kenca ngangsrod cedak. Carehamna didagor ku suku kenca. Bung! Ulu angeunna dibeset ku tuur. Habek deui carehamna dihanca. Adria bangun anu hayang puas. Awak Ki Jalal anu keur ngadangheuk teh sakamplengna disabet babajegna. Balukarna Ki Jalal ilang budi ilang daya. Bari ngoceak teh awakna ngegedebut anu satuluyna mah teu hudang deui. Ngajoprak deukeut dapuran awi teu usik deui. Aya wae jangan deui. Kumaha eta teh mimiteun ajang? Adria bari malika Andi. Tadi mang pas papaliwat teu pupugu jug bulang beleng we manehna teh bari terus ngadek rek ngabongohan. Tembal Andi. Ayaku teu uyahannya manusia teh. Urang mana carajang eta teh? Adria nanya bari terus ngadeuketan Ki Jalal. Hayang sidik saha-sahana meureun.
Sabenerna mah Ki Jalal teh geus sadar ngan api-api we da sieun terus dihanca. Tapi waktu Adria keur nonggongan sarta bari rek lempang nyamperkeun ka Andi, sakilat sukuna Adria dikait ku suku Ki Jalal. Atuh tolonjong kebut wae Adria teh. Barang cengkat dina tarangna aya nu ngajendos sagede endog meri. Tayuhna mah pas nyuk suruk teh sirahna meneran kana batu anu aya sisi jalan. Atuh lain dikieu nafsu na Adria teh asa dibongohan. Sapa pinter sapa unggul sia codet karaos. Ki Jalal seuri bangun puas. Oh bagong sia. Lain pinter anu kitu mah sia deuleu curang. Kabecus teh ngan ngebongohan sia mah. Adria anu geus kacida nafsuna teu tata pasini deui ngan sabrut wae narajang make jurus landak nobros gunung warahan ti Andi keneh. Nah atuh bacileureun sate codet. Ki Jalal bari seuri teh rikat nyerong kerewel leungeun Adria anu nyuruntul teh ditewak maksudna rek dicentok. Ngan Adria oge geus boga ijiran nu matak waktu sasaranna ngagilek sarta tenggelanana nyamos gentak narik deui leungeunna. Gilek nyerong katuhu bari ngasrolkeun suku katuhu ka hareup. Keduh siku katuhuna geus ngahanca careham kencalawan. Corelan Adria dina gerakan panggal muih sakilat geus aya di tukangeun Ki Jalal sarta teu anta parah deui. Hiu peureupna ngagejret kana punduk. Aduh solonton gebruk. Ki Jalal nangkuban borolo teh utah. Jaba pundukna asa potong. Hayo sia monyet lawan deui aing sia. Ceuk Adria bari nyamperkeun. Ampun. Lihat itu. Ampun. Ki Jalal bari ripuh ge maksakeun ngomong. Barang red ka Adria anu molotot bangun hayang ngahakan manehna undur-unduran. Dituluykeun oge kuriak binasa meureun ceuk pikirna. Gentak balik kanan biricit wae kabur teu sirikna notog-notogkeun maneh. Geus teu mikir kana wiwiran, geus teu inget kana buruh anu dijangjikeun ku Jang Husen. Nu aya dina pikiranna teh iwal ti kumaha sangkan buru-buru nyalametkeun maneh. Dituluykeun oge kuriak coplok hulu lantaran ngarasa yen wawasena teu mahi. Ayo kapatutna we eta manusia Jang. Cagur, woi. Ceuk Adria bari red ka Andi satengah seuri. Andi malas kunyikikik jeung seurikeun polah Adria anu seuri teu kontrol nepi ka huntu pohangna tembong. Geus kitu mah maranehna nuluykeun deui lumampah. Harita teh rek cadas gantung ngahaja jalanna teu norobos sakumaha biasa. Tapi ngurilingan kaleles, itung-itung jalan-jalan. Tapi ngadonder papanggih jeung Ki Jalal. Anu hala eta teh pikeun Andi oge Adria mah geus jadi nambahan bahan pikiran deui wae. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Asa teu puguh-puguh ujug-ujug aya nu ngabongohan. Bari jeung teu apal saha-sahana da papanggih oge kakarak harita pisan. Ari ngeunaan hasil babadamian jeung Mad Tasim, si Bopeng, Kemed, anu rek neangan Baharawi mah can kalaksanakeun. Bakuna mah kaganggu ku hal anu aya patula patalina jeung Nyi Euis. Oge hayang ngomong ka Cepdana anu nepi ka kiwari masih neundeun kaceuceup ka manehna. Jeung Nyi Euis atuh jarang panggih da sigana mah dicarek ku Cepdana. Hiji poe Andi biasa nyamper Adria, maksudna rek cadas gantung deui. Ngan manehna nyempetkeun heula ka Imah Mang Amir, sugan menang beja ti biirah naon sababna Nyi Euis jadi jarang katempo. Sabot uplek ngobrol kadenge Pak Haji ngageroan ka biirah. Irah! Irah! Kang, pada aya pikir saeunaon juragan?
Ceuk Biirah bari rada reuwa sok sieun ka nyahoan keur ngomongkeun manehanana. Lain, tadi teh asa ningali Jang Andi puguh ge. Ceuk Pak Haji. Andi geuwat nyamperkeun bari nyolongkrong sasalaman. Teu ngomong sakemek oge, sabab sarua jeung Biirah sok sieun ka nyahoan yen tadi teh keur ngomongkeun. Kabeneran Jang Andi aya ka dieu. Puguh tadi nama rek disusul puguh ku bapak teh. Baturan Ki Adria ka Cikembulan. Eta rek muguhkeun bako ka Haji Thohir. Ayeuna Pak. Nya inya atuh piraku tahun hareup. Heuh ke ladaguan di dieu nya. Jong we ka ditu ka dapur bisa aya ngopi mah. Dupi Pak iyana tos dipasihan terang Pak. Geus tadi tah ayeuna teh manehna keur ka imahna heula. Awios we atuh adik kitu mah bade di bujengan we ku abdi teh ka bumina Pak. Har, namoal ngopi heula gitu. Parantos cekap Haji. Cek Andi, lamun ngagugu nafsu mah ditawaran kitu teh kasempetan pikeun panggih jeung Nyi Euis. Tapi barang red ka teras katingali Cepdana keur melong ka manehna. Beungeutna baketut haseum sarta sorot panonna ngebrehkeun ka ceceubna anu pohara. Oh, nya atuh ai kitu mah. Yeuh we Andi yeuh. Lumayan. Yeuh. Kanggo abdi Pak. Nya. Da Ki Adria mah geus tadi. Mohon atuh hatur nuhun Pak Haji, nuhun pisan. Yo Yang Andi, ulah ngampleng atuh ari ka dieu teh. Aya dahareun mah nya diasongkeun ieu tangtuna oge. Nya lamun eueuh, wayahna meureun. Ceuk Pak Haji dina geterna ngomong teh ebreh kurasa kanyaah. Mangga Pak. Andi nembalan bari tungkul. Lain serab ku Pak Haji, tapi nyingkahan sorot panon Cepdana anu hurung pinuh ka ceceub. Cuk atuh areka Ki Adria mah. Ulah leleda. Mun geus beres mah gancang we balik deui. Ceuk Pak Haji bari ngaleos. Geus kitu maleos deui Andi oge muru imah Adria. Saeutik oge teu katiten Nyi Euis anu tita tadi noong Andi tina sela-sela reregan geuwat nguliwet terus miheulan asup ka imah Adria ti panto dapur. Barang jol Andi ka imah Adria atuh lain deui kagetna mireungeuh Nyi Euis geus campego di dapur gancang disampeurkeun. Euis geuning. Kang Andi. Nyi Euis teu asa-asa deui gabrug we ngarangkul. Geuning aya di dieu nu. Terang we, akang bade ka dieu. Nyi Euis bari berebei we cipanonan merebei. Tong nangis atuh Nung. Isin yo, bisa aya nu ningali. Ceuk Andi bari ngusapan sirah, terus nyabut paku dina embun-embunanana. Da puguh Nyi Euis teh sundel bolong. Maksud teh ngusapan sirah Nyi Euis tah eta maksudna teh ya wae dasar Kang Depi . Sedih atuh Dakang. Teu sangka nasib urang teh bakal mayunan jurang tresna anu sakitu gurawesna. Kang Andi. Nyi Euis ngomongna dareuda anu tungtungna mah segeruk wae nyuuh kana lahunan Andi. Saur Kang Andi oge kapungkur naon. Wayahna we sing sabar nu.
budak Kang Andi anu kitu nama pecicing bae. Matak naon atuh nyanggem ka Abah. Duh, tewerat Nung. Teu acan sanggem dina waktos-waktos ayeuna mah. Duka tau upami ka payuna mah. Ai kitu mah. Abdi we atuh anu bade wakca balaka ka ambu. Ulah waka Nung. Sabar heula. Sing percanten Kakang Andi. Moal euis. Dugi ka waktos nama Kang Andi ge moal cicing. Euis. Sanes teu sono Kang Andi teh. Margi ayeuna pisan kedah miang sareng Pak Iya. Andi ngareret keluar. Memang Adria teh keur ngajanteng di luar ngadaguan. Bari sakalian ngajaga bisi aya nu nyusulanyi euis. Pang-pang nama hariwang ku Cepdana. Mangga atuh Kang. Wilujeng angkat. Ceuk Nyi Euis bari merosotkeun leungeunna. Kitu we atunya gelis. Sing percanten Kakang Andi. Andi rek ngalengkah teh asa berat. Ngarasa ti belat kudu nyerangkeun. Saja jalan teh Andi eueuh kaberagan, teu weleh tungkul we manehna teh. Lelembutan mah tinggalin di tukang. Adria kitu deui ukur ngajejempe wae, ngan ukur ngareretan wae ka Andi. Atuh sabot keur jongjon leumpang. Geus rada jauh harita teh ti Cipancar mah. Ti hareup aya nu ngurunyung. Tegna kana hate Andi lain di kieuna. Jajantungna asa coplok, ningali anu keur leumpang semururusuhan, bari paromana pinuh ku kasieun. Anu tayalian Nyi Tarsia. Itar? Dereg-deg wae Andi muru. Kang Andi. Nyi Tarsia oge lumpat ti babaranting. Ari nepi gabrug wae ngarangkul ka Andi. Leungeunna montel ti papreket kana beuheung. Sorakna les-lesan. Itar? Kunaon Itar teh? Koloso rangkulanana udar lelaunan bareng jeung ngarumpuyukna. Hadena Andi rikat nyangkeh cangkengna. Lamun teu kitu teh tangtu geus bakal ngagebru kana taneuh. Itar. Duh Gusti. Kunaon atuh Itar teh ieu teh? Itar. Yo. Teu karasa Cipanon Andi jol murubut ningali ka aya Nyi Tarsiah anu ngalempreh dina sangkehanana. Pak Iya, ka dieu heula sakedap. Duh, kumaha atuh ieu teh Pak Iya? Andi satuluyna ngageruan Adria. Ke heula jangan Andi. Adria jadi milu gempeur. Keur mah teu nyaho ata utukna. Geus puguh ningali adegan anu teu disangka ti tadina. Malah dina hatena mah ngagerentes. Malah salah ieu mah. Pasti ieu teh kabogohna di wae. Awasna mah geus lila ti diteang ieu teh. Lain. Kuloba kabogohna teh. Jiga Mang Eno wae ieu teh.
Gerentes Adria. Jangan di, urang golerkeun we sisi jalan jangan di. Cek Adria bari karawak milu nyangkeh nyitar sia. Geus kitu maragayeng dibawa kasih si digolerkeun. Dibantalan kulahunan Andi. Telila kulisi terus nyitar sia bentak. Red ka Andi berbei cipanona murubut. Sarta nutupkeun beungeutna kana lahunan Andi bari leungeunna ti papreket nangkep cangkeng. Itar, kunaon atuh? Aya naon Itar teh? Kang Andi. Kang Andi. Duh, nah. Nasib Itar teh kieu-kieu teuing. Bari segeruk kana lahunan, ceurikna kalah beuki narikan. Nah kunaon kitu? Dibenduan ku Ibu Rama? Sanes Kang. Duh. Ieu teh kedah kumaha atuh Itar teh? Sanggeus rada lila ngajawab oge. Muhun, aya naon atuh? Sok nyarios anu leres. Cek Andi bari nyengkatkeun nyitar siah sina diu. Nasib Itar teh meuni kieu-kieu teuing geuning Kang Andi. Sasat ku abah dipaksa diparabkeun ka si Jakalara. Kedah daek Itar teh ngalayanan nafsu hewana. Itar teh Kang Andi. Itar teh tos diruksak. Tos digadaba. Cek nyitar siah bari mengpeunan beungeutna kudua leungeunna. Cipanona mah geus teu kaampuh deui, terus murubut di selangan ku inghak-inghakan. Kumaha? Dikumahakeun Itar teh? Andi nanyana sewot, bari matana meh dijil kabeh. Sedengkeun napasna ngahegak lir anu keur nanjak, asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Kapaksa tetiasa baha. Jalaran dipaksa diancam. Ari ayeuna Itar teh ari tos janten runtah mah ku si Jakalara disepak teu beda jeung anjing buduk di jarian. Kamana Itar teh nyalindiungkeun diri. Nyangsangkeun badan sakujur. Upami teu emut ka Kang Andi mah Itar teh meureun tos ngababatang. Asa leuwih hade bae Itar mah tinimbang kedah ngarandapan larat tunggara jika kieu Kang Andi. Pokna bari terus ceurik ka nyerian. Bari gabrug ka Andi, sirahna disusupkeun kana dada. Cipanon anu terus murubut masehan baju Andi karasa haneut nembus kana dada. Dedeh teuing Itar. Cek Andi bari ngusapan sirah nyitar siah. Pangakuan nyitar siah kacida mangrupa hiji tenggelan batin anu hebat pikeun diri. Nah, anu tumerapna ka Andi nimbulkeun ngalaketay leuleus satulang sandi. Anu antukna oge murubutkeun cimata bari nangkep ti papreket. Sajongjonan mah duanana ngadon ceurik paungku-ungku disaksian ku Adria anu ukur colohok
lantaran teu ngarti sameus-meus acan. Tapi teu lila Andi cengkat. Panon anu ramisak teh ngadadak buringas. Sorotna burahay bari pereup katuhuna dibulet-bulet sarta terus nyarita. Jantra, maung oge tara aya nu tega ngahakan anakna. Tapi anjeun sasat geus tega marabkeun anak kana sungut serigala. Dagoan sia jantra, dagoan sia jaka. Anjeun ulah sambat kaniaya. Si Andi moal ngarasa tenang, lamun can ngaratakeun anjeun jadi lemah. Moal sudi rasaning ati kaula. Red Andi ka Adria anu masih olohok. Puguh weh Adria teh murungkut, teu beda jeung ti tinggi digebrig. Ngadadak seber ningali bubudena Andi harita, sieun ka barerang dipake meupeus keuyang. Pangaruh nafsu nu kapegung, amarah teu kawadahan. Antukna Andi ngajengjen teu beda ti Arca. Bari panona ngagebur hurung, ciri wanci eusi dada anu keur ngagedur nafsu, ngabulak limpas amarah, mantak seber nu nempokeun. Nyitar siah tetep nyuuh kana jukut anu ngajajambrung. Bari leungeunna nutupan beungeut ti pirig ku sasambat anu pegat-pegat, matak ngahelas ngarakacak. Sedengkeun Adria murungkut mireungeuh buboden Andi harita. Dina ngabudalkeun amarahna teh sok sieun salah alamat. Wargi Dahlia sabot kitu curela jeung ka hareupeun Adria. Atuh puguh we. Puguh we euleuh. Ieu mah wargi. Geuningan waktosna parantos teu nyekapan. Hapunten samudaya kalepatan, hatur nuhun sadaya perhatosanana. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui si buntung jago tutugan dinten ieu mah wayahna cag dugi kasemet dieu heula. Kitu sakali dihatur nuhun sadaya perhatosanana. Teras manco 101,5 Dahlia FM, dongeng Sunda ti Dahlia tong dugi ka kalangkung tiap episodena. Simkuring pun Deden Mary undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana permios wilujeng kantun. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prunggah, go goyang. Wargi Dahlia parantos ngadangukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijumantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.